macam mana pula kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak bila itu kena sirah awak? Ya nah ngomong teh gitu sih mah. Bebladagan kieu ngomong teh. Urang mana? Ah, ku tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Urang Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Eta manila belegug. Oh can apaleun bahasa Sunda meureunnan. Karunya teuing. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi abdi di Sunda bah. Setan sia. Tanya Indonesia jawab Sunda. Sia ngaran maneh? Ngaran maneh? Nama awak? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ari dia jeung saha? Sama adik awak saha? Bu teh tu meregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris. Ya, meureun eta. Keluarga hareeng. Ari bapa maneh? Bapa awak. Si Garantang. Oh. Si Garantang. Ari Inung? Ya siga termos. Ari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Meureun eta. Uyutna hawu jiga jelema yo. Uyutna teh leuit. Cek bisa bahasa Sunda. Sekedik. Tapi meskipun si abang orang Batak, si abang itu kalau ngomong Sunda itu ya pening le buat awak. Ya pening le buat awak. Naon pening teh? Ya pening. Naon? Pening. Ya liar gitu liar. Naon liar teh? Ya lungleng gitu lungleng. Oh liar. Nah itu liar. Beleguk lah kau. Lungleng anjing lungleng. Nah maka liar. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Banyak yang sama kumaha. Banyak yang sama bahasa Sunda itu lungleng. Sarua kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Ya ho. Tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Ya ho. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Ya ho. Pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit pening lah buat awak. Dasar Batak eueuh katahu dengekeun belegug. Ari tikus mah berit dengekeun. Berit. Ari sore mah burit. Ari bujur mah birit. Ya kan itu birit-birit juga. Si anjing gitu. Tapi meskipun si abang ini dari Batak, si abang karena kesenian Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung si dede, tapi rees jeung dede. Oh rees jeung dede. Lah itu. Si abang rees pisan kena lagu Sunda. Mana lagu naon nu resep? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul? Bisa? Ya bisa. Cisok, oke. Bubui Bulan, oke. Bubui Bulan teh kumaha? Sia mangko nyaho, poho deui si abang. Mimitina pisan poho deui si abang. Dekeun. Asa teu make dehem. Eta mah aing aya ieu belegug satutong di eta dehemna mah tuh. Tong dibahas. Oh iya, kumaha mimitina. Dekeun. Boboy bulan sangrai bentang panon poe di saate
Itu lagu Bubui Bulan nyerep kena hati. Nyerep aja geli nyerep. Miresa. Seperti bumbu miresa. So. Oke, Bubui Bulan. Barang mitin aku, Mak. Boboy. Sudah. Awak tahu. Sok. Bubui Bulan. Bubui Bulan bisa ngerasi bentang lah, bah. Panon sia, panon poe aja kalian panon sia aja teh. Ngeraka aja mau kejeng panon dong. Sorry bro. Kamiala udah ngeselila atuh teh lagu teh baheula. Baheula pisan lagu teh da nama pan urang geus gede jadi poho deui. Bener. Mau kitu ampura we nya. Nah ngomong naroba. Cici ngomong deh. Hah? Ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh salah denge meureun aing. Salah denge. Dengekeun heula tuh batur ngomong. Naon? Geuning eta bisa ngomong Sunda biasa. Heueuh nya euy. Cenah urang Batak, da lain ti Batak aing mah ti mana? Ciawi, Ciadan.